Assalamualaikum Sampurasun Baraya Wilujeng tepang deui di channel Warta Sunda. Ayeuna urang bakal ngabahas misteri carita Nyai Roro Kidul. Tapi sateu acan dilajeng ulah hilap dipencet tombol subscribe-na sareng hurungkeun notifikasi loncengna oge supados pamiwarta Sunda upload video anu panganyarna baraya nu pangpayuna terang. Kanggo masyarakat Jawa anjeunna mangrupikeun tokoh anu seueur dipikasieun sareng dipangaruh dugi ka ayeuna. Sanaos eksistensina tetep misterius, legenda Nyi Roro Kidul atanapi Ratu Pantai Selatan masih dibahas. Janten saha persisna tokoh nu ngageugeuh wewengkon Kidul Samudera Hindia ieu teh. Carita ngeunaan Ratu Kidul Kanjeng Ratu Kidul atanapi Nyai Roro Kidul parantos kasohor di mana-mana, bahkan wisatawan asing sering sumping ka basisir Kidul Jawa ngahaja neang rasa penasaran ka sosok Nyai Roro Kidul. Seueur versi nyarios asal usulna penjaga laut Kidul. Salah sahiji anu kasohor ditarik tina buku Carita Rakyat Yogyakarta. Carita Nyai Roro Kidul dimimitian ku awewe gelis anu ngaranna Kadita. Alatan kagelisan anu dipikaresep anjeunna oge disebat Dewi Srengenge. Bapana Kadita nyaeta raja anu ngaranna Munding Wangi. Gaduhan murang kalih gelis sapertos Kadita nyatana henteu nyieun Munding Wangi bagja. Alesana anjeunna hoyong gaduh murang kalih lalaki. Dugi ka akhirna Munding Wangi nikah sareng Dewi Mutiara. Hasilna anjeunna kaberkahan ngagaduhan hiji putra anu langsung nyieun Munding Wangi bagja. Sanaos kitu cinta Munding Wangi pikeun Kadita moal luntur. Di sisi anu sanes Dewi Mutiara ngaharepkeun putrana tiasa janten raja sareng ngalakukeun naon wae anu anjeunna sanggup pikeun ngawujudkeun kahayangna ieu. Anjeunna malah ngusir Kadita kaluar karajaan anu nyieun ambek Raja Munding Wangi. Tangtosna Raja Munding Wangi moal ngantepkeun saha wae anu nyieun cilaka ka putri gelisna. Tapi Dewi Mutiara henteu eleh pikir sareng teras nyobian ngusir Kadita jauh ti karajaan. Isukna Dewi Mutiara ngutus dukun pikeun ngutuk Kadita pikeun pinuh ku Kudis. Nalika Kadita hudang anjeunna sadar yen awakna bau bangke anu ngajantenkeun anjeunna ceurik histeris. Ngadangu beja ieu Raja Hanjelu. Anjeunna nyawuran tabib sareng jalma-jalma pinter pikeun ngubaran panyawat Kadita. Hanjakalna metode ieu henteu ngahasilkeun naon-naon. Raja anu sadar yen panyawat putrina henteu wajar tungtungna raja ngutus putrina pikeun kaluar ti karajaan sareng ningkahan gosip di sadaya nagara. Dina perjalanan 7 dinten 7 wengi Kadita sumping di Samudra Kidul. Anjeunna nyawang laut anu jelas pisan sareng bersih. Saatos eta Kadita nyoba ngaluncat sareng mojay ka tengah laut. Ajaibna nalika awakna kakeuna cai laut dudugna laun-laun ngaleungit sareng anjeunna janten langkung indah deui ti sateu acana. Malah Kadita ayeuna gaduh kakawasaan di Samudra Kidul. Anjeunna oge digelar salaku Nyai Roro Kidul atanapi Ratu Basisir Kidul anu hirup salamina. Salaku Ratu Pantai Kidul ayana Nyai Roro Kidul anu tetep dihormati ku masyarakat satempat. Malah aya sababaraha tempat anu nyebatkeun hubungan nyata dunya sareng Nyai Roro Kidul. Aya oge mitos ngeunaan larangan nganggo baju hejo nalika basisir Kidul. Naha eta teh bener. Tempat anu nyambungkeun ka dunya Nyai Roro Kidul konon aya sababaraha lokasi anu dipercaya mangrupikeun hubungan antara dunya nyata sareng dunya Nyai Roro Kidul. Salah sahiji tempat anu paling terkenal nyaeta Hotel Ina Samudera, Jawa Barat. Ieu mangrupikeun hotel bintang 5 anu perenahna langsung di daerah Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Hotel ieu saleresna ampir sami sareng hotel sacara umum di mana aya fasilitas anu lengkep mimitian ti jasa anu sae kolam renang jeung tempat kaulinan. Hiji hal anu ngajantenkeun Hotel Ina spesial nyaeta ayana kamar khusus pikeun Nyai Roro Kidul. Ruangan nomor 308 mitosna dipercaya janten tempat istirahat pikeun Nyai Roro Kidul. Sanaos katingali angker ku pernak-pernik sasajen sareng bomenyan tapi ruangan ieu teu sepi peminat ti panasaran wisatawan. Cukup pikeun mayar sakitar 35.000 kanggo ningali karaton di kamar ieu tanpa kudu ngendong sagala. Salian Ina Hotel, sababaraha tempat anu paribasa nyambungkeun ka dunya Nyai Roro Kidul nyaeta Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Parangtritis, Pantai Sembukan, Istana Surakarta Hadiningrat sareng Kalyana Mita Vihara. Mitos dilarang nganggo baju hejo. Aya mitos anu sanes upami aya jalma anu nganggo baju hejo di basisir laut Kidul bakal maot gancang kusabab digulung ku ombak. Malah aya anu percaya yen rohna bakal janten prajurit anyar pikeun Nyai Roro Kidul. Janten naon anu jadi larangan baju hejo dina basisir laut Kidul Jawa teh. Carita eta asalna nalika panembahan Senopati namina Raden Danang Sutawijaya anu janten pangadeg Karajaan Mataram milari kakuatan gaib pikeun ngelehkeun Karajaan Pajang. Patapaan anu anjeunna laksanakeun di basisir Kidul. Tuluy teu kahaja Raden Danang patepang sareng Nyai Roro Kidul. Kalayan duanana asup kana perjanjian gaib. Disebutkeun yen Nyai Roro Kidul ngajak Raden Danang nikah ka anjeunna supados kakuatanna abadi.
Tisaprak harita Nyai Roro Kidul sok nganggo baju hejo nalika papanggih sareng Raden Danang. Raden Danang oge marentahkeun ka umatna ulah nganggo baju hejo sapanjang basisir kidul. Peraturan eta tetep tiasa dipercaya dugi ka ayeuna.